أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Iya kumaha guruna ekonomis anak murid dasar, guruna politikus murid pasti. Nah, iya guruna mengenal Allah muridna ge insyaallah. Guruna teh jago alfiah muridna ge pasti babacaan hebat. Guruna jago mantek pasti. Murid kajen kuku bahage palu dibawa bae. Eta hebat tak? Ada kita kadenge bae gula makan ngaji mantek di abah. Kadenge bae ngaji mantek digentur mama masatibi teh mun nyaritakeun mantek teh cowong. Nyaritakeun sakal. Kulun pa badun, kulun palesa badun. Badun pa kulun, badun pa badun, badun palesa badun. Ta eta teh kos kitu teh tah budak anu masak bagian nu teu mawa kitab. Masak bari masak budak leutik keneh eta teh kudu bisa tah digentur mah baheula teh ku ngadengekeun mama. Anu ngaji bae geus guguh. Kitab dibawa, pulpen mawa, dicatet ku nyana. Ieu mah nu masak budak teh tah eta turun ngaji. Kulun pa badun. Naon sia eta kitu mama ge cenah sakira teh. Henteu nyawa maksudna kan nya eta teh jago na mama TV, muridna ge bisa jago. Terus carita sakal awal sakal dua dadah syarat-syaratna. Bari masak kudu bisa, guruna jago. Nah, eta ngaranna naon? Nepakeun alat pembacaan dina mantek ka murid hepa. Pembacaan alat mobil mama kitu naon ngaranna Usman Sadang jago alfiah hepa ke saantero. Diurang disanjat hepa alfiahna ka mamana. Tepa betar mama kitu usuk caringin al patul muin tepa seribuan nepakeun patul muin. Masya Allah. Laisa 'ala dhu'afa wa la 'ala al-marda. Jadi dosa bagi jelema-jelema anu lemah model aki-aki. Jeung budak laletik wala 'alal marda jeung nu gering model buta lumpuh stroke wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna jeung teu termasuk dosa ka jelema anu teu mampu memberikan nafkah jang jihad teu bogana naon laisa harajun teu dosa idza nasahu lillah wa rasul. Di mana-mana manehna bersih lillah, ikhlas lillah wa rasul. Tah bahasa teh aya bahasa idza nasahu lillah wa rasul. Dina tingkah cicingna manehanana hiji lillah cicingna teh demi agungna Allah, demi agungna Rasulullah, demi agungna agama Allah. Tanpa aya nyebarkeun fitnah-fitnah jadi propagator henteu nitahan talangke ka dulur-dulurna supaya ngaulah-ulah perang. Supaya ngaulah-ulah taat henteu istuwe imal lillah. Tah agama teh ya supaya bisa nganasehatan ka urang sakumaha Kangjeng Nabi nyarita ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Cak Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. 3 kali Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Urang geus boga agama. Agama teh nasehat. Urang kudu kanasehatan ku agama.
mun bener-bener urang beragama nasihat agama teh ad-din an-nasihat. Agama adalah nasihat. Jadi lamun deuk naon teh atuh si agama teh kudu bisa nganasehatan urang. Nu mantap tek sahabat teh liman ya Rasulullah nasihat teh ka mana? Ka saha? Cik Kangjeng Rasul lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat teh nganasehatan menuju lillah, menuju kitab Allah, menuju Rasul Allah, menuju a'immatil muslimin, menuju ammatil muslimin. Tah agama teh supaya bisa nganasehatan. Ulah ngajualan agama. Ieu mah agama dipake tatanjak, dipake taraje, dipake tangga jang naik tahta, naik harta, naik dan lain-lain sebagainya make agama. Agama ma'an nasihah, agama adalah nasihat. Ad-din an-nasihat, ad-din an-nasihat, ad-din an-nasihat. Mata kieu, idza nasahu lillahi wa rasul. Agama teh nasihat. Cek sahabat liman ya Rasulullah kasa lillah. Maksudna lillah teh nasihat kumaha teh? Nasihat lillah teh ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah wa wasfuhu bi sifatil uluhiyah wa tanzihuhu 'anil naqais warubatu fi mahabihi wal budu min musafat. Maksudnya agama sebagai nasihat lillah menuju Allah, carana ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah, ngebersihkeun pertekadan dina sifat katauhidan. Ulah aya fil wahdaniyah dina katauhidan nunggalkeun Allah. Eueuh nu boga kakuatan kecuali Allah. Eueuh nu boga daya kecuali Allah. Gerak-gerak nang Allah, sagala rupa nang Allah. Geus bae pokona mah la yadur masnihi syai'un wala eueuh anu ngabadarakeun, eueuh nu bisa ngamangfaatkeun. Iwati Allah. Ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Allah. Geus aya nu ngahirupan Allah. Geus hirup nu ngatur Allah. Sanggeus teh diatur engke urang paeh ku Allah yuhyi wa yumiit. Ulah aya muatan-muatan nu sejen. Geus atuh kuari mah ulah boga pikiran gos kieu. Beuh urangnya lamun teh mah tadina meureunanan henteu sakola mah haju teu boga ijazah. Aja tuh bisa digawe beureun urang susah tah eta ngaranna henteu nunggalkeun Allah, dua pangeranna Allah jeung ijazah. Kamana kos kitu? Mantap kalau lempeng wahdaniyah teu lempeng sifat wahdaniyah Allah. Hiji we di jero hate teh masyaallah hese biasa. Urang mah aya dua bae, geus kikian bae. Nada cincin. Mangguna nih. Aya bolongan, ayo combong. Carana kumaha? Cokot buuk awewe set bisa di dieu tah. Ayo asupkeun ka dieu. Ayo puterkeun kitu set. Ayo kana puter ku urang. Ayo lamun eta cincin muter engke ge sia nu muter. Sia salah ngomong apa teh sih? Eta combong. Ujian eta ieu. Percaya bahwa batu boga pangaruh, awas ya tah. Agama teu jadi nasihat ka diri sia lantaran kaganggu ku batu combong. Teu kebantu ku jabatan, awas aya dua di jero hati orang musyrik. Ku combong, ku peso, segala ku keris, segala ku tek-tek bengek. Masya Allah, tak eta nu kos kara itu ngabahayakeun. Ad-din an-nasihat lillah, bisa bersih ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah.
Maningan kurang ngaji wujud kidam bako mukhalafah lil udah sampai selesai wajib dan 20 mustahil 20 sampai selesai kabagi sifat nafsiyah sifat salabiyah sifat ma'ani sifat manawiyah tak eta bae geus supaya mantap ka Gusti Allah ulah aya naon-naon lillah lamun geus mulai urang segala rupa lillah bakal senang. Dicontohan kusa ku Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi Musa hayang mantep ka Gusti Allah padahal mah nabi nyana kholwah 40 poe 40 peti. Kangjeng Nabi Daud padahal mah nabi kholwah 40 poe 40 peti. Kangjeng Nabi Sulaiman padahal mah nabi diangkat ku Kangjeng ku Gusti Allah kholwah 40 poe 40 peti. Kangjeng Nabi urang boh geus tanding kholwah 40 poe 40 peti. Kangjeng Nabi urang asal urang kan can pernah kholwah-kholwahan urang oh can pernah urang dicoba ku urang bebeja ka pamajikan neng kakak ngadenge ngaji aya kholwahan neng ayo dek nyobaan satu masalah kakak ulah diganggunya iya tuh boa geus si kakak dek di kamar ieu bayinya neng ulah ngaganggu kakak moal ngaganggu dek nyobaan 40 penting kadanan di gunung di leuweung mah ieu mah dek di kamar bae di dieu nya mana HP bawa ka jero kamar TV asupkeun ka jero kamar cek pamajikan Kang ngajina emang kumaha kitu apa bisa heuh ieu mah dek di jero kamar bae segala rupa jadi nonton TV HP di jero kamar kaja lain kitu meureun ye sia naon we mah ieu kholwah mah kos kitu tah engke dahar ge pangmawakeun ka dieu wah ieu mah nu gering nangtung ieu mah kos kieu mah salah kudu boga guru geus kholwah teh kudu boga guru maksudna deuk naon teh kholwah teh ya fafirru ilallah maksudna berangkat menuju Allah deuk ikhlaskeun ka Gusti Allah ninggalkeun dunia jeung nafsu ngaranna kholwah ya di jero kamar kholwah nu ditinggalkeun mah teh ngaranna lain kholwah tah mah nyepi bese polisi bos kitu mah ya kholwah mah lain kitu deuk ditinggalkeun ye nafsu makhluk dunia ayeuna deuk ka Allah deuk ngageserkeun roh deuk ngageserkeun ka hayang nu tadina hayangna kana dunia supaya ngageser leuwih ka akhirat carana kholwahkeun kudu aya guruan jadi kan urang mah teu ngageser ieu urang mah teu ngageser keur jadi kiai keur jadi santri mah rada deres gedean ka Allah barang jadi kiai ku ari gedean ka berkat tuh ieu teu ngageser-geserkeun ieu urang teu ngaji teh ieu nu mantak urang ngaji teh ku lagi nyaho ieu loba kiai nu jelas mah hayang ngageserkeun perasaan hayang ngageserkeun perasaan ulah resep bae kana dunia kumaha sih supaya resepna ka akhirat geus bisa 50% beta tek ka dunia 50 ka akhirat 50 geus lain deui naik 60 geus lain deui koba 70 geus lain deui deuleuanana ge dedengian geus lain deui tah hayang ngageserkeun kos kitu teh kan kudu kholwah di jero kholwah teh aya riyadhah aya tafakur aya mujahadah tah eta teh di jero kholwah ngaranna ieu mah kholwah di jero aya TV kholwah di jero aya HP malah mah horenganan aya nu ngora lewat jendela goblok beureung tinggal nu kolot bae pancen teh sisirian aya awewe di dinya ka haji geus kataekan beureun ieu ku ari horenganan lain kataekan naek iya kholwah teh tariado ngajarkan aya nu ditinggalkeun berarti menuju Allah kholwah nah sorangan orang di kamar bari tafakur orang nafakuran dunia nafakuran nikmat amere Allah segala rupa baha besar Allah ulah nafakuran Allah terus kabelah ditulah naik karesep urang teh awat sia teh ieu teh geus sabaraha umur teh dititipan ilmu ku Gusti Allah anu cek Allah ulah resep dunia tapi sia masih kana resep bae kana dunia resep bae kana jabatan malah masih teh kapan beureun boga ilmu teh jang jabatan jang dunia
nik nanaonan teh si awak tah urang teh di jero kamar teh ngomong sorangan ku sinta ngaranna kholwah tolol sia mah awak malah mah ieu boga santri teh 20 teh kuat nek dijieun yayasan ku goblok-goblok teh sia nek naon maksudna hayang kemajuan maju naon majukeun awak sia bae geus ka Gusti Allah urang ngomong sorangan ka Swedan nek naonan teh dijieun yayasan masugan bae panatu gaya peningkatan eta mah dunia hina dunia mah benta ka Gusti Allah ngalindung ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi minad dunya min syarri dunya kunaon haji kuari dipupuk jadi haju ngagedean dunia goblok si awak dikampak sepoai tolol ting tak urang keur holwah teh kos kitu tah ngomong sorangan nanaonan atuh si awak baladieuna lain haju resep tambah ka Allah haju resepna kana dunia sia teh ku batur mah di kiai-kiai malah ku batur mah di hebat-hebat horenganan cak Allah mah teh bajingan goblok beureun sia tolol manusia aki-aki goblok tolol goblok teu nyaho deui sia goblok tolol bangsat sia atuh kunaon nyana nu sasada tolol ceuh ieu keur ngomong ka mana sakanyana tolol teh coba eta ye horeng bangsat beneran engke timbul teh bakal tetap timbul nikmat geunaheun Allah kanu mere engke bakal Allah nu mere rasa makan ti Allah mulai kuari bener tadi kitu-kitu mah kurang di kitu-kitu kurang hina aya engke Allah mere mungkin seminggu sebulan setahun aya set terjadilah pandangan batin orang nyahina dunia maha agung Allah maha kawasa Allah urang kan minta ka Allah tunjukkan Gusti kemahakawasaan Gusti ja ieu teh abdi teh dadamelan Gusti nafsu teh ti Gusti abdi hayang itu teh tidak nafsu nu nafsuna didamel ku Gusti teh maha gagah maha sagala-galana piceun atuh Gusti ieu teh nafsu abdi teh kagustikeun lamun urang terus dibere ka Gusti set indah di umat geus teu hayang babaturan ngajak geus aman deh mah aja titit geus teh teh heula bae ayo geus ka dieu titit ayo ente teh geus kitu emang ente geus teh heula bae ih ieu mah kauntungan lamun ieu urang berangkat ieu poe ieu urang menang 10 juta saleng kadot ente geus teruskeun bae terus geus tayang bener tah geus dangan nu sajen bae ente naon teh batur geus bingung kok jadi kos kieu nya na tah nya sorangan bae di kamar kebal-kebal mancing ku sendal atuh ulah tolol tong mah lain jurusan nah iya mulai ngeunaheun terjadi seperti eta di Kangjeng Nabi Daud kan kholwah sageus Allah dibere ku Allah nikmat anu pohara ninaheun sorangan bae sageus 40 penting teh akhirna turun Kangjeng Nabi Daud sorangan teu mentolelir ka umat tegorkan ku Gusti Allah Daud nun Gusti mun bahasa urang aing ngangkat rasul jeung ngangkat nabi ka maneh teh lain jang seperti kitu kunaon maneh sorangan bae lazat syauq Gusti nginah jeung rindu ka Gusti entos abdi mah nikmat bae aing ngadamel sia jeung sia jadi nabi jadi rasul teh jang urusan umat urusan umat lain jang urusan sorangan mah gampang muhun atuh Gusti tapi ieu ku ngeunaheun sorangan bae nyaho aing ieu teh pamere aing oh orenganan pamere Gusti umat urusan mangga tuh Gusti tah cek Gusti Allah Daud aing mere kangeunahan ka sia karinduan ka sia ka aing teh nang ti aing eta teh maksudna supaya ngurusan umat seperti umat supaya boga rasa seperti rasa maneh minimal boga rasa teh ngarasakeun sakumaha nu karasa kumaha saeutik we kadaanan cara maneh mah sok sampaikeun ku ari kaum sok sampaikeun ulah sosoranganan carana Gusti kumaha ajak keseluruhan aya nu nurut tuturkeun titah nuturkeun ka maneh nu teu nurut antepkeun teh urusan maranehanana geus nu nurut aya nu nurut 100% pupuk
aya nu nurut dengan 70%, teruskeun nu 50%, terus 40%, nu 20%, asal aya nu nurut geus pokona terus berbagai tahap eta mah variasi manusia nu geus kitu ngan tugas maneh mah ngajak nu mantak maneh diangkat jadi nabi jadi rasul tur dibere rasa teh sampaikeun ka umat supaya boga rasa ibadah teh sakumaha maneh. Oh cak Kangjeng Nabi Daud teh sumuhuna teh gitu mantap. Kangjeng Nabi Daud mah dibere kaistimewaanna baju besi teh ya, baju besi jang perang teh tanya nama sakumaha tanu hampang. Jadi non leles mantap urang ge Allahumma layyin qalba sarwiti kama layyan tal hadid li Daud alaihi salam. Leleskeun Gusti hati sarwiti teh sakumaha ngaleleskeun anak Kangjeng Nabi Daud ka besi. Heuheuh lamun geus ditiupkeun arah mana sarwiti cikupa. Fuh. Nah, maca geus Allahumma layyin qalba sarwiti ya Allah binti Sarboah kama layyan tal hadid li Daud alaihi salam. Macana 72. Tiupkeun. Ujian lana sia nu nyungkrup ge. Dah, aya syarat-syarat na moal bere ku aing. Eta kan datang ka kos kitu tah. Eta naon ngaranna jampe teh Kangjeng Nabi Daud mah hebat. Tah tata ku anjeun manusia teh sebab memeh nata batur teh nata sorangan heula. Tata batin manusia memeh tataan batin teh tata zahirna heula. Di mana aya jelema bersih pakaianana eta cermin bahwa batinna bagus. Di mana aya jelema make pakaianana teh rapih cermin kerapihan batinna. Di zaman Kangjeng Nabi Daud seperti eta. Nah, namun aya jelema bajuna teh kitu sadaek-daek batinna ge sadaek-daek. Lamun dedeuleu ku urang imahna acak-acakan, boro-boro nata batur nata imahna ge teu becus. Tata di imah teh nu rapi, di Kangjeng Nabi Daud teh dibere seperti eta. Tata diri maneh, tata ruangan maneh, tata tempat-tempat maneh. Geus bisa nata diri, geus bisa nata ruangan, kakarak nata batur. Nah eta teh dakwah teh seperti geus kitu tah. Eta hasil kholwah nikmat wari bikeun ka batur supaya ngarasakeun tah eta teh hese. Ieu tah nasihat ad-din an-nasihat liman ya Rasulullah lillah. Maksudna ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah. Lempengkeun tekad dina sifat tunggalna Allah. Allah tunggal dina pagaweanana, Allah tunggal dina sifatna, Allah tunggal dina zatna. Ulah aya dua di jero kolbu teh. Picinan segala rupa di jero kolbu selain Allah hiji bae Allah. Sok kuari tepakeun ka jelema neuk bisa ka Allah kumaha atuh lamun nyanana ge encan becus. Neuk naon nu ditepakeunana. Nu mantak eta bae inget ka Abah, inget ka juga Abah. Saya di mana mondok? Asik. Di mana? Geus. Yes, kebal-kebal ge sia dagang tiung. Abah. Sebab naon? Tepa. Guruna dagang, muridnya ge pasti leuwih dagang. Guru kencing berdiri, murid hiber sia ka jeung pajen kumaha. Tah, ieu kumaha guruna? Guruna ekonomis, anak muridnya sarua. Guruna politikus, murid pasti. Nah, ieu guruna mengenal Allah, muridna ge insyaallah. Guruna teh ya jago alfiah, muridna ge pasti babacaan hebat. Guruna jago mantek pasti. Murid kajen kuku bahage palu dibawa bae. Eta hebat. Ada kita kadenge bae gula keur ngaji mantek di Abah. Kadenge bae tah ngaji mantek. Digentur mama satibi teh mun nyaritakeun mantek teh cowong. Nyaritakeun sakal. Kulun pa badun kulun palasa kulun palasa badun pa kulun badun pa palasa badun. Tak eta teh kos kitu teh tah budak anu masak bagian nu teu mawa kitab masak bari masak budak leutik keneh eta teh kudu bisa tah digentur mah baheula teh ku ngadengekeun mama. Anu ngaji bagus buguh kitab dibawa pulpen mawa dicatet ku nyana ieu mah nu masak budak teh tah eta turun ngaji kulun pa badun naon sia eta kitu mah mage cenah sakira teh henteu nyawa maksudna kan eta teh jago na mama satibi muridna ge bisa jago terus carita sakal awal sakal dua dadah syarat-syaratna
bari masak kudu bisa guruna jago. Nah eta ngaranna naon nepakeun alat pembacaan dina mantek ka murid hepa pembacaan alat mobil mama kitu naon ngaranna Usman Sadang jago alfiah hepa ke saantero diurang disanjat tepa alfiahna ka mamana tepa betar mama kitu usup caringin patul muin tepa seribuan nepakeun patul muin. Masya Allah ICU maka anaknya nepakeun bohong. Anaknya bohong atuh pantes emang kudu ditepakeun di ditu lagi malah mangawidin supaya bohong. Tadi teu beres ka situ. Pencak ditepakeun kunyana teh. Tapi jang naon dipencak teh lain jang berjuang ngaluhurkeun agama Allah. Noktrokan bapak pak ya naon ya naon eta teh naon ieu jeta mah go naon kadang-kadang kampak leutik lamun teu kaca abah naon heula mimitina sia gula dididik pencak ku abah balik deui ka abah naon heula motor pisen dibelikeun salamet teh dibelikeun dua antara tarang abah jeung kaca pilih. Goblok ge anak. Kasar kan ada salah ngadidik. Ai baheula mah pandidik pencat kieu. Sing ada urang masih keneh bisa tangkis. Bisa keneh ngeles ulah sok coba-coba. Ulah osok haju ka batu ulah. Kajeun teuing urang masih keneh bisa katampiling sakali mah ulah ka ngalawan. Guru pencat baheula makan kos kitu. Ulah nembongkeun aju tutak-tak di jugi mah aya kadang kadal iya jelita le musuh blak pencak kadal tak kok gitu mah ulah geus kajeun deui katampiling geus sakali meula ulah ka ngalawan sakali ulah ka ngalawan diciduhan atuh masih kena bisa ku urang disusut geus bae baheula guru pencak teh kos kitu hebat tah lamun geus bener-bener urang katampiling ka anu kahina ke hudang takarang muringkatnya lagi emang aya naon gitu ieu sia hah ji tanya lagi jiban lain deui ih ke heula ka dieu sia diuk sia heula nang di dieu ketrukeun ilmu sia meunang ti mana sia boga ilmu hah ketrukeun ilmu sia di dieu aing paeh kubur ku sia paeh koin sia dikubur nyawa sia hah pinten wantan teh sia tapi geus bae ampuran haha ieu mancanut goyang goreng gotek sia tah atuh boga pencat teh ti lo kadeuleuan teu kadeuleu baheula mah kiai boga pencat naon boga pencat teu kadeuleu kos bentuk wah bareng geus hudang teh ya. Nah, aya anu ngabalangkeun naon ge tukang. Balak bener kan. Geus teu kudu dileulkeun. Tenang we kieu we. Tah eta karat. Ieu mah lain, Bang. Cedak ngaguling. Beh, ngabongohan teh atuh ngaguling mah ngaguling bae. Ngaranna eleh pencar kos kitu. Teu. Tah eta. Ieu tah urusanna lillah ad-din an-nasihat ikhlasul i'tiqad lillah ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah. Kanjeng Nabi Daud dicarekan ulah sorangan aing mere ka sia jang umat tepakeun rasa eta ka umat. Kanjeng Nabi dibere rasa tepakeun ka umat melalui jalur khusus. Nah datang ka kuari teh kan ditepa-tepakeun ku kiai nepakeun fikihna nepakeun alatna nepakeun ketauhidanana sehingga karasa ku muridna ayeuna serba aya mah gampang ketika serba eueuh tapi tetep bae tenang ieu ngaranna bener-bener geus tepa sia ieu bari boga naon jang poe teu boga naon aju mencari teh aju ku aya dahar Allah maha gede maha luhur maha agung bener bisa jadi berarti anak pemajikan anak nu Allah subhanahu paingan karuru geus aya ti
saminggu 2 minggu bulan 2 bulan kalau engke karak eta kan dicoba tepak nah heula karak ka dituna ieu mah karak teu dahar sapebege geus ngalengis ya ulah neuleuh kuarina Gus Dur ulah neuleuh Habib Lutfi kuarina ulah neuleuh Kiai anu kuarina udah perjalanannya nana baca baheula pernah teu dahar meureun pernah dihina meureun pernah nah mentang matana sabaraha ulah neuleuh geus jadina neuleuh Gus Dur geus jadina neuleuh Habib Lutfi geus jadina neuleuh sagala neuleuh Abu Yat Cidahu geus jadina neuleuh Ki Bustami geus jadina jeung sajabana perjalanannya nana baheula de tama mah Bakri perjalananna heula atuh masyaallah aya Banjar perjalanan heula mama keresek perjalanan baheulana baheula teh mah make resek masantren teh ka Ciwidey lempang wari bapan lamun teu naik Lexus teh jadi minimal naik Kijang minimal hadapan Kijang teh nanti aing mah teh nyaho teh susah teh mah tah masa apaan sama aing mah teu nganggap mobil teh kaleng nama kusitu da kumaha coba hayu masyaallah baheula mah tah mama eta bege mama itu tuh naon kana di Bandung da eta kan lempang masyaallah karim dipapageun kita naik sado ban teu lempang bae masyaallah karim terus mama Cilember dan lain sebagainya baheula dongeng-dongeng teh kos kararitu abah jadi abah naik mobil hiji 2 doang beusna teh sapoe cak abah teh mun ka Sekong mobil beusna teh ngan 2 sapoe teh tah terus datanglah ka ditu ka pengkol ti dituna lempang kadang-kadang datang ka Serang lempang anu pandegelang angel mun teh mah nungguan angel cakna lempang lobaan lempang baheula mah tuh lempang bari naon kana mikul wari mah deuk pasantren sakumaha deuk jadi calo nah ngaji ka mana sih dah iyalah ya idza nasahu lillahi wa rasulih kita ya idza nasahu Imam Qurtubi mentaktilna dinu an-nasihah ad-dinu an-nasihah ad-dinu an-nasihah liman ya Rasulullah lillah kakarak datang ka lillah masih kene li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim wallahu a'lam.